Kabayan. Akang. Kena diteng. Kira harek ngalamar itu. Teuing lain akang embung ngalamar iteng. Iteng panyaho sikap si ambu ka akang kumaha. Alah si ambu mah iteng norek kawin oge nah jadi si ambu rek ngajodohkeun iteng ka si Jonet kumaha ieu akang iteng kedaek dijodohkeun ka si Jonet. Heuleuh kacida teuing si ambu teh rela ngajodohkeun mawar bodas ka si Junet. Sebenarnya mah si ambu teh mikir yan manehna teh geus kolot. Kuis di mana-mana untuk geus laleles. Nah kitu ngomong teh ke kadengan ku si ambu kumaha. Kajian kadengan oge paling-paling nyamperkeun sabare ngagrowok. Barok kokok sia beuki kolot teh. Bekinan maneh kabayan Ampun. Ya Allah ambu lepas kelengan ambu karunya kang si kabayana. Kernaon maneh duduaan di dia sambari ngomongkeun kuring sagade. Balik itu di mah si Junet. Cicing ambu cicing iteng teu daek dijodohkeun ka si Junet iteng bogohna kang si kabayan. Ngomong naon maneh teh iteng si kabayan teh cuma melarat teu pantes maneh teh ngaca maneh teh borok kokok maneh teh pantes kana kurang. Leuleus si ambu sakumaha kuring di di mata ambu, tapi kuring nyaa ka si iteng. Kurang hayang ngabahagiakeun si iteng ambu. Udang maneh teh kabayan boga kawen naon hayang anak kurang. Bisi digeran oge kurang teh hayang boga mentok ka sia. Catet aku maneh. Ambu teh karunya ka iteng, ambu rek misahkeun cinta iteng ka si Kang Kabayan. Halah buah-buah maneh miara si iteng, naon maneh ka si iteng hayo sok ngaku. Astagfirullah ambu. Bek naon maneh duduan di jeung lalaki geus buru balik. Kang Kabayan. Kabayan cicing ti dieu. Ieu ai teh frustasi Nur. Anaon na maneh? Eta si iteng rek dikawinkeun ku batur. Mani jiga budak ABG wae mani eleh ku cinta. Ari geus puguh urang nyaah nate ka si iteng, coba ayeuna si iteng dikawinkeun ku batur. Si ambu deui anu nuduh kuring. Kengke, lamun kitu mah sakalian we pelet si ambu nabe bogohan ka maneh. Atuh mun kuring mah si ambu mah si ambuna atuh nu bogohan ka kuring. Pan kuring mah bogohna ka si iteng. Beleguk maksud orang bogohan teh beh si ambuna ngarestuan hubungan sama jeung si iteng. Ari carana kumaha? Pan ku cara pelet teh ya. Heueuh nya, pinter oge maneh. Nur teh ya. Alah, si kabayan kunaon samparkeun ah. Naon si kabayan di dia di tempat-tempat jiga nu bingung. Kuring kerenangan masih abah dukun. Ning kuring teh teu apa masih abah dukun teh. Kebetulan amang nyaho imana di mana? Nu bener Mang Asep. Bener kabayan, hayu urang ku kuring diantarkeun. Hayu. Anu katembo sapoto bentang singkaretit narembongan maturan hati nu Maneh hayang si ambu ngarestukeun hubungan maneh jeung si iteng? Nya abah, kuring hayang si ambu jadi bagel ke kuring jeung narimakeun kuring jadi mantuna. Maneh teu salah datang ka dieu, kabeh masalah bisa diselesaikeun. Nah aya syaratna maneh kudu mandi kembang 7 rupa. Nu kadua maneh kudu nyiapkeun hulu hayam anakna. Nu katilu maneh malam minggu kudu nyiapkeun sasajena. Isukan syarat-syaratna kudu disiapkeun. Jeung hiji deui nu penting nyaeta duitna. Kabayan, udang maneh kabayan. Hah? Di mana ieu poek ngap banyak kuring geus maot? Bani Adam, man raw buka. Hah? Dibuka naon na? Siapa Rasul dan apa kitabmu? Jawab. Hah? Rasul? Kitab? Teuing kuring mah teu apa? Kuring mah nyawana ge buyonan. Laknat kau kabayan, kau sudah jauh dari agamamu. Kau berubah hanya karena cinta. Selama kau hidup, kau pergunakan mulutmu untuk bicarakan orang tua, minum alkohol, kakimu kau langkahkan ke tempat yang haram dengan datang ke
ke dukun. Hatimu kotor dengan niat memelet orang. Dan sekarang mulutmu akan terkunci. Kau tidak akan bisa mengelak lagi. Setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawaban. Dan sungguh Allah sangat mencintai umat Yesus. Datanglah di jalannya. Kau rasakan. Hahaha. Iteng. Kang. Aya naon Iteng? Eta Kang si Junet nuku iteng. Heuh kabayan nyatana si Junet geus boga anak dua sareng geus boga pamajikan. Ambu era ka maneh kabayan ayeuna ambu arek ngerestokeun hubungan maneh jeung si Iteng. Ambu minta hampura asal sikat kabayan hade deui nya. Ambu benar. Kabayan rek nyanyi, rek ubah sikap kabayan jika baheula. Heuh kabayan da anger si Iteng bogona nang ka maneh kabayan. Ambu benar. Heuh benar. Aya naon ieu? Mana janji maneh kabayan? Bah, ka dieu heula, Bah. Orang teh terjadi rek maret si ambuna. Naon kabayan ulah sok main janji jeung janji. Janji naon maneh kabayan? Hayangnya oma si kabayan boga niat rek melet si Ambu. Hampura kabayan ambu. Kabayan boga niat rek melet ambu, beh ambu ngarestuan hubungan kabayan jeung Iteng. Tapi henteu ayeuna mah kan kabayan geus tobat. Geus, nama mati. Ambu percaya ka Kang kabayan. Nama tetepun tanggal jeung poena iraha rek kawina. Tukan. Kata-kata Om, sebelah boleh panas, kita mah gaya bebas.